kuli letik ngajar rit tukang macul jeung ngarambet hese neangan kipaya sawahna beak imah dalam di kumaha dageus ieu jadina akibat jeung musibat nu datang ka urang-urang urang kudu pasrah dageus kieu kuduna geus nepi kana waktuna kudu sabar bari ikhtiar. Di kampung Rejeng di desa geus pinuh ku pangwangunan urang lahan pertanian hese ku pangusahaan kuli letik ngajar rit tukang macul jeung ngarambet hese neangan kipaya sawahna beak ku imah dalam di kumaha dageus ieu jadina akibat jeung musibat nu datang ka urang-urang urang kudu pasrah dageus ieu jadina geus nepi kana waktuna kudu sabar bari ikhtiar dalam di kumaha dageus ieu kuduna akibat jeung musibat nu datang ka urang-urang urang kudu pasrah dageus ieu jadina geus nepi kana waktuna sing sabar bari